Mitra sadaya nuju ngadangukeun acara dongeng ti Mang Jaya Official. Mang Jaya sapara kanca nuju ngahanca dongeng Cipanon Indung karangan Kiliksa Inan Incak bagian ke-23 para mitra. Sadinten 2 kali upload para wargi. Jandan ti acan tamat ai Cipanon Indung mah wah lami keneh upami tos tamat mah di playlist we buka playlist tos seueur. Wah 50 genep judul kirang langkung ya para mitra aya di playlist Mang Jaya Official. Mangga para mitra Mang Jaya ngaturkeun nuhun atuh dongeng nu judulna Cipanon Indung karangan Kiliksa urang teraskeun deui. Oge para mitra hatur nuhun nu paresnoya subscribe sareng locengna. Priyogi eta para mitra subscribe kanggo Mang Jaya Official, loceng kanggo mitra timbal balik para mitra engke biasana pamiduanan atas ditoel sok ngawartosan ti Mang Jaya Official ngawartosan aya loceng ku loceng gitu para wargi mangga ka mitra teh ya tos upload Mang Jaya Official Cipanon Indung dina bagian ke-23 kitu kirang langkung mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa nu mulia, wilujeng anu ngadangukeun deui carios nyamung, carios nu judulna Cipanon Indung. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyamung Cipanon Indung karya Kiliksa ayeuna Nincak bagian ke-23. Para mitra anu mulia, mangga urang lajengkeun deui atuh hanca dongeng teh upami teu lepat harita bisarmi bade ngahudangkeun mausih anu nuju Saretibra. Mangga urang sami-sami Bandungan hanca dongengna etang-etang hiburan pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca ti studio ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya bisarmi asup ka imah. Maksudna asup teh kaanggona ka kamar tempat nama usi sare. Tuluy ngadeuketan kana tempat sare nama usi. Gap ngarampas sukuna lalaunan memeh nyarita naon-naon melong heula kana beungeut mausi. Nu haropak pias tapi bersih hate bisarmi ngadadak lumenyap nempo mausi teh bangun tibra sarena. Keur ngareunah meureun menit tibra kitu kulem teh. Ceuk hatena tuluy menerkeun simutna rek ngageuingkeun bet asa-asa. Tapi waktu beuki nyerelek wae sakedeung deui bakal tepi kawancina magrib sarta mausih kudu nyaring. Kapaksa bisarmi ngawani-wani maneh ngageuingkeun anu keur sare tibra. Ma geraguga ma tos sonten. Tuang heula sareng netepan heula supados tenang engke kulem deui. Kitu ceuk bisarmi bari melong kana beungeut nu gering. Tapi ma usih teu usik-usik acan bangun teu ngadenge kana omongan bisarmi. Atuh bisarmi beuki gugup tuluy ngaguyah-guyah ma usih bari nyarita deui jiga tadi. Malah mah ngomong narada bedas ngarah kadengeun. Tapi anger we sare teu usik-usik malah mah diguyahkeun teh oyag kabeh. Beg hate mas bisarmi reuwas. Tuluy nyabak angen ma usih tetela jempe teu aya nu kaketegan. Geus kitu ngarampa pipi ma usih karasa tiis meuni nyecep. Akhirna yakin yen ma usih geus dipundut ku Nu Rahayu. Dicana ku Nu Maha Kawasa mulih ka jati mulang ka asal. Teu katungkulan ku anak incuna. Puguh bisarmi meninggal ketei leuleus bakat kureuwas jeung haneueul. Rek ngagero teu bisa tikoro asa nyocokan ngan Cipanon murubut miheulaan cirining sedih ditilar ku ma usih nu sakitu hade hatena. Ma, nah bet. Aduh. Ngantunkeun ka abdi atuh upah mitrang bade mulih mah ku abdi teh moal bade ditebihan, ma. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Hapunten abdi teh ma. Segruk bisarmi ceurik najan kumaha bae ge tetep sedih ditinggalkeun ku ma usih teh. Ari sabab manehnya jadi cuang cieung teu boga gesan paku kumaha. Kolot anu sakitu nyaahna ayeuna ninggalkeun manehna dina kaayaan nu tunggara. Ma usih geus balik ka asalna. Ciga nu embung lila-lila nanangan kanyeri jeung kapeuri. Mung lila-lila narima kanyataan hirup anu pait. Mausi sasat kaleleban ku polah karta. Nu geus nukang nongong kanu jadi inung.
Ma usih lain nyeri tapi handeueul teu bisa ngadidik anak kana jalan nu bener jeung lempeng. Mak, mugi-mugi sing ditampi ku Gusti Nu Maha Suci, sing dihapunten sadaya kalepatan emak di dunya. Oge mugi ditampi iman Islamna, sadaya kasayan emak sing janten pitulung di alam kalanggengan. Ya Allah, Gusti, mugi-mugi maparin kakiatan kana hati abdi. Mugi-mugi maparin hampura kapun biang. Ceuk Bisarmi bari ngagugulung layon Mausi. Nyeri perih asaninihan kasorangan taya batur gesan pamuntangan. Tapi Bisarmi lain jalma kosong molongpong. Najan miskin tuna harta ge ari mungguh batin mah kuat kawantu salilana deket jeung nu maha kawasa. Salampas salawasna tumampra ka Allah Subhanahu wa taala. Tumarima kana naon-naon anu ditibankeun ka dirina. Atu narima kanyataan kitu teu matak reuntas harepan. Teu matak leungiteun cecekelan sabab inget yen manusia darma wawayangan usik malik kersaning Allah. Bisarmi sadar tuluy cengkat lalaunan hatena geus teteg deui. Panon poe geus surup nungtun poe panungtungan pikeun emak. Mugi sing janten kabagjaan kanggo emak sing betah tumaninah di alam kalanggengan. Ulah aya siksa aya lara sakumaha hirup di dunya. Mamah untung sareng bagja tos tiasa ngajalankeun kewajiban hirup di alam dunya. Ke antosan emak abdi bade ngawartosan tatangga. Ceuk Bisarmi bari tuluy bijil ti kamar. Cipanon merebei keneh hate handeueul keneh. Ari sabab teu bisa nungkulan kanu mulang. Tekung silila ka imah Mausih Rabu nu daratang awewe lalaki kolot budak daratang rek ngalayad duka papatenan. Malah mah di masjid kadenge sora bedug ditihtirkeun mere tangara kabalarea. Yen aya nu maot atuh puguh jalma salemur meuni guyur. Silih tanya jeung baturna nu akhirna sarerea pada nyaho yen Mausih tilar dunya mulih ka jati mulang ka asal. Bisarmi wayah kumaha maotna ieu teh? Asara reuwas teuing, ceuk Haji Bana bari neuteup ka Bisarmi nu harita pada ngariung ku tatangana. Sedengkeun Rojali nginghak keneh ceurik diuk teu jauh tina layon ninina. Duka Pak Haji da tadi teh kinten-kinten tengah dinten ngobrol sareng abdi lami pisan katinggalna tos majeng kana damang. Nyariosna bentes paroman hegar sareng matak gede hate. Malih mah nyuhunkeun cai asak herang sagelas. Ku anjeunna dileueut hampir seep lajeng nyaurkeun yen bade kulem heula. Nah atuh ari tadi waktos memeh magrib. Ku abdi teh digeuingkeun beut oyag sadayana. Janten teu katungkulan maotna teh Pak Haji. Duka wayah kumaha da abdi mah jongjon di dapur sareng beberes anu sanesna. Jawab Bisarmi nerangkeun nu sanyana. Sarerea meuni ungut-ungutan. Tapi ka kitu nama usih tapikeun we lah. Da geus kitu kersana nu maha kawasa. Ayeuna mah urang pula sarawe ku sarerea sabab kewajiban sarerea keur ngurusna. Poe atuh ku palebe, rek kumaha ye? Pak Haji Bana ngareret ka palebe nu geus lila aya di dinya, malah sakabeh sesepuh lemur geus kumpul. Teu kudu loba aturan, ayeuna mah sabab geus buri teuing. Keang gemitan we heula, isukan urang pula sara sakumaha mistina. Pikeun ngemitanana teu kudu ku sarerea bagilir we ngalah walatra. Tah kitu we Pak Haji. Jawab palebe bari pepeta, sarerea satuju kana putusan palebe. Tatangga Bisarmi kabeh milu bela sungkawa. Malah teu saeutik nu ngadedeul ku rupa-rupa kaperluan aya nu mere beas, mere duit, mere lawon keur boe. Aya nu mere kapas cinek namah nu kapapatenan teh bener-bener dibantu, disumbang jeung dibaberaha hatena sangkan teu sedih teuing. Ari sabab geus kitu kuduna nu kapapatenan teh lain kudu dibang baluhan ku rupa-rupa acara anu teu puguh, tapi kudu dibantu jeung digotong kasusahna ku sarerea. Kocapkeun isukna palebe jeung pangurus sejenna geus kumpul deui di imah Mausi. Layon dipulasara sakumaha mistina, dijalankeun wajibna ti mimiti ngamanian mungkus nyolatkeun jeung ngubur. Lian ti eta mah kabiasaan-kabiasaan nu ngaberatkeun nu kapapatenan teu dijalankeun. Bisarmi teu ngabagi-bagikeun duit kiparat, tapi narima ti balarea. Oge teu hajat nu lain-lain tapi narima ti tatanggana. Atuh kacida mata greg-gregna sabab kasedih teh asa hampang asa ditanggung ku sarerea. Kira-kira pukul 10 sakabeh pagawean rengse, jalma-jalma barali ka imahna masing-masing.
Ningalkeun Bisarmi jeung Rojali nu harita dariuk di tengah imah. Bangun bingung ku pilampaheun. Malah mah Rojali ngahulang bae kawas teu percaya kana naon-naon nu geus kajadian di imahna. Lila-lila pok nanya ka indungna. Mak, kumaha urang teh mana geuning nini teh bet maot, Mak? Apan ceuk mah teh cenah tereh damang, tapi na ayeuna bet jadi kieu. Ujang mah teu bisa nerangkeun nu sajelasna. Ieu mah geus kitu we kersaning Allah. Nu maparin sagala rupi cocoba jeung dodoja ka urang. Keun bae ulah leutik hate Ujang sabab nini mah parantos ngajalankeun tugasna di alam dunya. Ari urang loba keneh geuninganan sang hareupaneun. Nu kudu dijalankeun dibarengan ku kasabaran, katawakalan, tah kitu anaki. Ceuk Bisarmi daria pisan. Hatena kasuat-suat deui ditanya ku anakna teh. Nya tapi emak kumaha kuring ayeuna? Ngateruskeun atawa ulah sakola teh mak? Asa teu puguh ari eueuh nini mah mak. Ulah boga pikiran kitu anaking sabab sakola mah lain keur nini. Tapi keur bakal hidup sorangan engke isuk jaganing pageto. Nah bet gumantung ka nini keun bae da sarua bae sakola mah tetep kudu sabab mangpaatna keur hidup. Rojali ngahuleng. Panona melong kalawang kamar urut ninina gering. Rojali kawas nurobah deui pamadeganana kumaotnana Mausih. Jadi gangguan kana pikiranana, tapi untung Bisarmi tetep sabar. Manehna terus-terusan mepelingan kanu jadi anak. Akhirna Rojali teteg deui hatena. Tepi ka 3 bulan Rojali bisa deui neruskeun sakolana kalayan lancar. Boga keneh bekal sesa mulasara Mausih da puguh loba nu mere teh. Duit jeung beas ku Bisarmi diirit-irit sangkan lila kapakena. Atuh saja bati kitu bari ngabeberaha teh nu sedih. Bisarmi sok buburuh nutu atawa tanur, hasirna lumayan keur ngabanjel-banjel pangabutuh sapopoe. Tapi para wargi sadaya, pangabutuh sapopoe teu saimang jeung panghasilan. Liwat 3 bulan mah Bisarmi susah deui bae sabab duit jeung beas geus beak. Ari usaha ukur cukup keur sakalieun sedengkeun Rojali beuki loba ngabutuhkeun waragad sakola. Komo maju ka ujian. Rojali langka ngabantu-bantu indungna waktu beak dipake diajar. Bisarmi bingung sabab geus teu aya pun tanganeun sedengkeun pangabutuh beuki nyereg bae. Dina hiji poe Bisarmi ngahuleng sorangan mikiran nasib jeung pilampaheun. Bisarmi meuni geus taak mikiranana lantaran kitu salah kieu lain. Rupa-rupa usaha geus dijalankeun tapi taya nu mawa hasil. Akhirna Bisarmi nekat rek nyokot jalan nu pono. Sigana mah mun kieu carana mah aing kudu nepungan hajibana. Sabab ngan manehna nu bisa dibawa badami nu baris bisa nulungan kana kasusah aing. Nya taya deui iwati kudu kitu kapaksa. Kitu ceuk Bisarmi bari terus kaluar ti imah. Leos init ngajugjug ka imah hajibana, pikiran geus buleud. Hate geus teteg kapaksa rek ngajalankeun hiji cara nu dianggap panghadena kumanehanana. Barang datang ka imah hajibana. Kasampak teh pribumi keur ngadaweung dina golodog pakean kalotor keneh siga kakara datang ti sawah. Bisarmi atoheun lantaran niatna teu gaplah. Punten manawi henteu ngaganggu abdi teh bade nepangan, ceuk Bisarmi bari rengkuh hormat panon melong ka hajibana. Henteu teu matak ngaganggu bi. Da kuring ge keur salsena aya naon atuh bi? Meni asara reuwas teuing sok atuh ka jero kadinya calikna. Sumangga Pak Haji, hatur nuhun. Bisarmi asup ka tepas kek diuk dina kursi. Ari hajibana ka dapur heula rek nuna dudukui jeung bedog. Teu lila geus balik deui ka tepas gek diuk nyang hareupan sema sarta langsung nanya. Aya naon bi? Bisi aya perlu mapek geura caritakeun sugan kuring bisa nulungan. Hatur nuhun sateu acana oge Pak Haji. Abdi teh bingah liwat langkung memang leres abdi teh aya kaperyogian. Sajamu nu tulung ka Pak Haji, ceuk Bisarmi bangun asa-asa. Jajantung ngadak-ngadak ratug tutunggulan. Baik atuh bejakeun kumaha atuh ieu teh. Abdi teh peryogi artos kangge ngabayuan pun anak sakola. Margi kapameng kantun 2 sasih deui sedengkeun abdi teh teu gaduh usaha. Tah kumargi kitu meneh aya pitulung ti Pak Haji abdi teh bade namut artos we. Nu seueurna 100.000 tah kitu maksud abdi teh Pak Haji.
anak gebeg deh para mitra Haji Bana ngarenyag. Ruas ngadenge kitu mah lantaran inget kana lalampahan karta. Inget kana kajadian tumiba ka Mausih. Haji Bana geus bisa neguh yen Mausih teh maot bari mawa nyeri dina hate. Lantaran diteung-teuinganan kudu jadi anak sasat dijual ku anak. Ari ayeuna geus jol bisarmi nginjem duit nu lain saeutik-saeutik. Ke bi. Da keur naon duit loba-loba teuing? Kumaha carana deui? Pak Haji eta artos teh bade digunakeun kanggo ngamodalan pun anak. Nu ayeuna nuju ngahangkeutkeun sakola. Atuh salangkungna abdi teh bade gaduh maksad usaha we hoyong dagang leuletikan. Da geuning kahirupan kuring teh ngan kieu jeung kieu we geuning Pak Haji atuh. Sugan we atuh ai kuring. Muhun kitunya kabeneran aya modal mah bisa nyat hirup teh. Ke. Asa teu kahar ti Bisarmi kuring teh. Jadi nu dimaksud ku Bisarmi teh rek nginjem duit. Kumaha ari atur-aturan nginjem duit teh cing. Da lain saeutik duit 100.000 teh atuh. Janten atur-aturan mah teu aya deui. Abdi namut artos ka Pak Haji atuh kangge boreh namah mangawe. Bumi sareng tanah nyaeta anu kaleresan pisan da kosong tempat nama eta mah mutlak bumi sareng tanah teh gagaduhan margi sasarengan sareng pun lanceuk nyaeta Kang Karta nu mibana eta tempat teh. Oh jadi rek ngaborehkeun tanah jeung imah nu Jangkarta alias nu Bisarmi nginjemna 100.000. Sumuhun kitu tah. Upami kawidian mah Pak Haji. Oh, kieu Bisarmi. Lain kuring teu nyaah ka Bisarmi, lain teu nyaah ka Rojali. Ngan lamun dipikir geura kieu nya, ari nginjem duit teh babari ngan dina urusan mayarna bangga. Berat. Contona, pan imah Mausih teh geus diborehkeun ka kuring. Di mana Jangkarta asalaki Mausih teu bisa mayar meureun imah teh baris dijual. Atuh santeuna we jeung deui lamun teu hartoina mah teu dijual jadi milik kuring meureun. Da ayeuna Bisarmi rek nginjem duit anu lobana 100.000. Duit 100.000 teh lain saeutik-saeutik Bisarmi. Di mana engke Bisarmi teu bisa mayar meureun lapur Bisarmi teu boga tempat pamatuhan. Da ieu nu kudu dipikirkeun teh. Kuring sok daek nulung kanu butuh nalang kanu susah tapi nulung ka Bisarmi mah eta mah sarua we jeung ngagubruskeun ka Bisarmi. Lantaran sahanteuna Bisarmi moal bisa malikeun di duit anu diinjemkeun ku kuring. Da geuning cenah duit rek dipake waragad sakola jang Rojali. Atuh balik teh, buit teh moal balik deui. Teu bisa dipake modal kitu tah. Bisarmi ngahuleng. Ngadenge caritaan Haji Bana kitu. Janten abdi teh moal tiasa rupina Pak Haji upami abdi namut artos. Lain teu bisa, ngan berat kuring terek nginjemkeun duit ka Bisarmi teh. Lantaran geus pasti lamun Bisarmi nginjem duit eta tanah jeung imah teh nu diborehkeun. Meureun jadi milik kuring ke Bisarmi cicing di mana? Bisarmi ngahuleng para wargi sadaya saneng-eneng. Dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun harita keneh. Memang waktu tadi nama indit kadinya teh kajurung ku nafsu peda hayang meunang duit. Tapi barang geus ngadenge katerangan ti Haji Bana, manehna jadi boga pikiran anyar. Aya benerna caritaan Pak Haji teh. Geuninganan lamun aing nginjem duit ka Pak Haji meureun sahanteuna we aing teh. Moal boga patempatan rek di mana tang ing cicing. Tang tu kaayaan aing bakal leuwih riweuh batan ayeuna. Geus kitu tuluy Bisarmi nyarita ka Haji Bana. Upami kitu mah hatur nuhun Pak Haji. Pak Haji parantos maparin wejangan ka jisim abdi anu sakieu repotna. Bade wangsul we abdi teh bade permios. Dah gitu we nya lah. Bisarmi ieu mah keur jang Rojali ieu keur jajan.
Sabios Pak Haji ulah ngarepotkeun. Henteu deui mah yeuh. Bejakeun kitu ti kuring kitu keur jang Rojalinya. Keur jajan we mamun kabeneran can dipake naon teh mahi keur mayar sakola, pake keur mayar sakola. Rada ngeleper oge Bisarmi narima duit ti Pak Haji Bana. Tapi sok sanajan kitu kulantaran manehna perlu nya duit teh ditarima bari ngahaturkeun nuhun. Ari Cimata mah merebay. Nanakeun manehna sedih narima duit ti Haji Bana. Duit anu ke Rojali teh. Geus kitu mah manehna balik ka imahna. Maksudna mah nepungan nu jadi anakna. Anu memang ngadago-dago lantaran waktu ini teh badami heula jeung nu jadi anakna nu katelah Rojali teh. Para mitra kaum dangu sadatangna ka imahna teu loba catur. Bisarmi paralak ngadongengkeun perkara nu aya patula patalina jeung urusan manehanana jeung Haji Bana teh. Atuh para wargi Rojali ngahuleng tapi teu lila tuluy Rojali nyarita. Lain mah kieu we mah lah mun mah geus teu sanggup ngabiayaan sakola mah. Kuring moal maksa rek sakola mah tapi kuring minta idin. Kuring rek diajar usaha pikeun nyumponan pangabutuh sapopoe. Bareto man usaha keur maraban kuring, ta ayeuna kuring geus gede, geus meujeunna mantuan usaha ka emak. Kumaha mun kitu emak? Ceuk Rojali manehna ngedalkeun maksudna nu hade. Dedeh teuing anaking mate sanyana mah teu tega. Lamun ngandalkeun anak pikeun usaha. Sabab di henteu-henteu oga hidup teh leutik keneh, can meujeunna banting tulang neangan pangupah jiwa. Hidup mah kudu nage sakola, kudu neangan ilmu pangaweruh keur empi bakeleun jaga. Tah kitu harepan emak teh anaking. Bisarmi ngarakacak hatena sedih ngadenge maksud anakna kitu. Nya da kahayang kuring ge kitu mah tapi kumaha tuh. Da geus kieu mah kanyataanana nya wayahna we mak. Keun kuring rek diajar usaha kana naon we da loba rupana. Kuring sok ngadenge beja ti batur di kota mah loba pakulian, dagang koran, nyemir sapatu jeung sajabana. Kana naon we usaha mama asal halal. Pan kitu saur mah oge lain. Rojali bisa-bisa nyaritana. Bubuhan budak pinter jeung calakan atuh indungna ukur ungeuk bari ngumarat Cipanon. Meunang tawan teu mak? Meunang kumaha Ujang? Kumaha atuh maksud Ujang teh nu sanyana? Nya kuring rek ka kota rek diajar usaha pikeun nyumponan pangabutuh sapopoe. Mun kuring meunang duit rek dibeulikeun kana beas atawa kana barang-barang nu dibutuhkeun ku emak. Sakitu maksud kuring teh mak. Rek iraha initna. Bisarmi panasaran hatena teu mikeun. Isukan gerek init mah moal dingkengke mun aya milik. Kuring hayang nuluykeun sakola tina hasil usaha sorangan. Doakeun we ku emak. Ceuk Rojali jiga nu geus buleud patekadan. Manehna rek init ka kota. Bisarmi teu buru-buru ngajawab. Manehna ngarasa hariwang mun ngajurungkeun anakna ka kota. Sabab manehna geus ngarasa kumaha sulitna neangan pagawean di kota. Mana komo da teu boga baraya mun aya naon-naon teh matak bingung kabina-bina. Makalah ka ngahulang mak, meunang tawan teu? Rojali ngadesak bakatku panasaran. Hayang meunang jawaban nu pasti ti indungna. Ujang, emak teh melang moal ngajurungkeun ari ka kota mah. Kajaba mun aya pagawean nu deukeut. Kilang bara ari aya di dieu mah di lemur sorangan, pek wae jalankeun sing tawakal. Susah di lemur sorangan mah mak. Paling-paling ge kuring ngarit. Moal aya pangalaman mak, kuring mah hayang meunang pagawean nu sakira bisa namahan ka nyaho. Sarta aya kasempetan keur sakola deui. Tak kitu nu dimaksud ku kuring teh mak. Rojali geus buleud hatena. Keukeuh hayang init neangan pagawean ka kota. Nya kaharti kumaha gue tapi kota teh ka mana initna ka kota teh? Ka Sumedang mah deukeut Sumedang teh mak. Mun aya naon-naon malah pasti balisa balik ka dieu. Mun teu hasil bakal buru-buru ngabejaan ka emak tak kitu. Nya teu naon ari keukeuh mah atuh bral geramiang tapi kade sing inget kana amanah ti emaknya. Jagalah kulampah sing bener bageur. Ulah poho kanu 5 waktu, ulah gagabah dina lumampah. Mun teu hasil neangan pagawean ulah nyiksa diri, buru-buru balik ka lembur. Sabab sanyana mah emak teh teu tega ngajurungkeun hidup teh. Lah hidup teh can waktuna. Ceuk Bisarmi bari cari nakdak. Teu tega ngajurungkeun anakna sina usaha. Nanti kedah salempang mah da kuring geus hidang ayeuna mah.
Najan leutik keneh geus boga anggeran, geus boga cecekelan. Mun kuring teu meunang hasil pagawean moal maksakeun rek buru-buru we balik mak. Mun hasil rek gancang-gancang ngabejaan ka emak. Sing ridho nya manya, sing ageng manah ngarah lancar ka abdina nya manya. Tak kitu we mak. Nya kajeun atuh ari kitu mah emak moal ngahalangan. Rojali bungaheun. Di idinan teh manehna geus buleud hatena yen isukan rek indit ka Sumedang. Rek diajar usaha pikeun nyumponan bu pangabutuh kolot. Rojali geus mineng ngadenge beja ti babaturanana yen di kota mah barudak ge bisa usaha. Ku jalan ngecerkeun koran jadi tukang semir sapatu atawa dagang rokok di terminal bus. Kocapkeun isukna sanggeus tarap ti Rojali amitan ka indungna. Bari menta pidua ti kolot sangkan tujuanana hasil. Rojali dirangkul ku indungna bari dihujanan ku Cipanon. Berat rek ngajurungkeun anak teh, tapi kapaksa Bisarmi ngibidinan. Ari sabab anakna keukeuh peuteukeuh hayang indit. Nu akhirna Bisarmi nguat-nguat maneh. Ngidinan ka Rojali, beral Rojali miang ningalkeun Bisarmi nu rambisak dina Bang Barung. Panon melong ka anak nu ngaleos matak deung-deleueun. Akhirna Rojali ngiles dina pengkolan, Bisarmi ngalenyap hatena, jajantungna ratug. Ya Allah, Gusti nu Maha Agung. Mugi-mugi Gusti nang tayungan kapun anak. Sing laksana sapanaja. Sing aya nu welas nu asih, sing aya nu ahaat ngampihan. Duh, Gusti nah kieu-kieu teuing. Kumaha mun puan anak teu hasil neangan pagawean. Leuheung basa lamun bisa balik kalayan salamet. Kumaha mun kata langsara. Rojali anak king kade sing bisa ngajaga diri. Ulah gagabah jeung sologoto. Hirup di kota teh teu gampang, komo dah hidup mah leutik keneh. Mak teh teu tega paturai jeung hidup. Melang bisi kumaonam. Rojali sing sabar anak king. Bisarmi sumamat ka anakna. Bari teu weleh ngumaret Cipanon lila-lila mah terus asup ka jero imah. Gek diuk dina samak leng deui ngalamun nyawang lalampahan nu jadi anak. Dicipta-cipta kitu kieuna dipapantes nurutkeun lamunan sorangan. Para mitra kaum dangu tisaprak ditinggalkeun ku Rojali. Bisarmi jadi nguyung berang peuting lantaran inget bae kanu jadi anak. Mun berang sungkan rumingkang mun peuting ukur cungelik. Sudah dahar hese sare balas mikiran nu jadi anak. Rai poe pangawakan Bisarmi beuki orot. Malah katara pisan kolotna beungeut haropak pias awak kuru jangkung begang igaragas kawas gambang. Sajabat kitu bingung mikiran nasib nu taya robahna. Hutang raweuy kabutuh tuluy ngukuntit, pejit teu beunang di persabenan isuk sore kudu bae dieusian. Dina hiji poe datang Bi Emot ka imahna ngahaja nepungan ka Bisarmi. Pedah boga hutang urut bubutuh sapopoe. Geus 2 minggu can kabayar da puguh ucan usaha. Puguh Bisarmi reuwas karek joa anu datang ge teg boga sangka yen semah terek nagi. Punten we Bisarmi, kuring teh ngahaja nepungan aya perlu puguh ieu teh. Oh, mangalingih bibi. Di dieu atuh dilebat, jawab Bisarmi bari jeung gugu. Bingung ku pijawabeun mun ditagih. Ceuk Bi Emot, apunten, gek Bi Emot diuk dina Bang Barung. Memeh nyarita rumenghap heula kawas nu nyidem ka keuheul dina hatena. Ari panon rarat reret ka tengah imah. Bade aya pikeun saeunaon atuh bibi? Bisarmi mimiti nanya di barung ku jantung ratug. Hate tagi wureu teu puguh rasa. Ih, nah kalah kana nyakeun ka kuring, kuduna mah nyaho sorangan atuh kana paniatan kuring. Kieu bibi, kuring teh rek gancang we wakcanya. Ngara gancang ka harti ku Bisarmi. Kumaha urusan hutang teh narek mayar atawa moal? Kuring teh butuh ku modal keur ngajaga kalanggangan usaha kuring. Mun duit teu asup tangtu modal kuring paeh. Nu hartina si duit teh teu golang. Mun geus kitu tinang tu usaha kuring bangkrut. Da lamun geus bangkrut rek nahan rek nanggung ngajawab atawa moal. Cing atuh sing boga pikiran Bisarmi da geus lila hutang teh geus meujeuhna dibayar ieu. Kudu kumaha tuh kuring teh na kurang adil sakitu. Sakitu geus sabarna kuring teh. Peures pisan eta omongan teh para mitra denge ku Bisarmi. Lir sora gelap anu antay-antayan lantaran nyarita ujug-ujug heuras jeung matak nyugak. Teu malapah gedang heula jeung teu tanya nu leuwih apik, tapi Bisarmi kapaksa narima kana omongan nu sakitu peureusna.
sabab ngarumasakeun yen dirina boga hutang. Duh, bibi sarebu mugia teu janten benu, salaksa mugia teu janten duka. Hapunten anu kasuhun, rehna abdi teh teu acan tiasa mayar hutang. Abdi teh memang jiga nu hare-hare we, nanging da teu niat ngaleor. Sakedik oge, henteu teu niat ngaleor jiga oray. Teu aya maksad kanggo teu mayar. Mugi sing percanten we, dangke ge ari parantos aya mah bade disangakeun, moal dilami-lami. Ayeuna mah sarantos heula we, margi teu acan gaduh kanggo mayarna. Ceuk Bisarmi handap asor jeung hormat. Ngaraha teh Bimot leeh meusan tapi dasar nu amek tibatan leeh kalah ka tamah panas ngagolak. Ngadenge omongan kitu kalah ka asa diheureyan. Kumaha Sarmi? Nyarita teh padu harus we naha? Ya? Na dikira rek diantep nu ngajuk teu mayar-mayar. Moal deuleu sabab aya watesna anjukan teh. Lain diantep sangeunahna we. Bisa babaraha minggu maneh teh teu mayar-mayar. Na kurang adil kuring. Hayang sabaraha taun tempona atuh. Pira kadar 200, mun itu bisa mayar. Hapunten 200 500. Teu niat mah teu niat we. Teu kudu loba lelewa bari naoge da letah mah bari diulal elol. Bibi sanes kitu abdi mah taya maksad teu mayar. Sanes mantangul sanes bandel atanapi panipuan. Teu mayar soe teh acan gaduh, mugi kersa ngantosan we sakedap abdi teh bade usaha heula. Ceuk Bisarmi bari ngumar Cipanon. Sedih kabina-bina, asa dihina ku pantar Bimot jigana bae Bimot teh neuteuli. Sababare kungsi aya pasungalan jeung Bisarmi tina urusan karta teh. Sabaraha poe maneh usaha? Rek iraha mayar jeung kudu puguh atuh sagala rupa teh. Nyuhunkeun sarantos we waktosna 2 dinten. Pami parantos aya bade dianteurkeun ka bumi bibi. Jawab Bisarmi wawanianan padahal mah teuing kudu kumaha carana. Najan dibere tempo saminggu ge can puguh bukti. Da duit 500 perak teh lain duit saeutik-saeutik keur tempo harita. Komo keur pangkat Bisarmi mah. Heuh ari kitu mah awas ulah jari jangginya. Sanggeus ngomong kitu leos Bimot ini teu amitan-amitan acan. Eta mah jiga nu ngahaja namah-namah kapusing pikeun Bisarmi sasat ngarorojok anu borok. Ngajenggutan anu gunul. Puguh Bisarmi teh beuki nalangsa asa kacida teuing gogoda jeung dodoja teh. Harianeun ari Bimot nah bet kabina-bina teuing. Piraku teu percaya ka aing. Dangke ge ari geus boga duit mah moal burung dibayar. Ieu mah dasar keur sial we. Sokna teh semplek nincak semplak. Kitu salah kieu salah. Nah kudu kumaha atuh aing teh? Ka mana nyameta tulung? Kang Karta, akang teh betega-tega teuing. Di mana atuh akang teh ayeuna? Bisarmi sasamat ka salakina nu geus taun-taun teu beja teu carita. Pantesna mah geus kaluar ti panyara tapi teu aya laratanana pisan. Bisarmi beuki gering batina. Sungkan rumingkang suda lumampah, kitu nyeri kieu nyeri teu aya pisan meningna. Akhirna nepi kana mangsa nu dijangjikeun poe eta Bisarmi kudu mayar hutang ka Bimot. Sakumaha nu dijangjikeun, tapi duit can sayagi boro-boro keur mayar hutang. Keur dahar sapopoe ge hese, antukna Bisarmi beak harpan. Manehna nyokot hiji putusan nu ceuk pamikirna mah bener. Lamun kieu terus-terusan maleuwih hade nyusul Rojali we ka kota susuganan bisa tepung. Jeung deuna atuh budak teh eueuh mere beja. Nah hasil atawa henteu neangan gawena teh. Mun hasil di mana atuh matuhna teh mun teu hasil di mana nyangsang. Dedeh teuing anaking leutik keneh kudu geus ngalaman usaha berat. Wayahna Kasep sing sabar emak kapaksa rek nyusul hidup. Sabab emak keur kasusahan. Sanggeus nepi mikir nepi ka palebadinya Bisarmi tuluy milihan papakean nu rada aralus keneh. Tuluy dibuntel ku jimpo, ti loba mawa salin da memang ngan boga saeutik. Nu aralus beak dijualan keur meuli beas. Harita kira wanci pecat sawen. Bisarmi tuluy kaluar ti imah leos murup ka imah Pak RT. Sanggeus tepi tuluy uluk salam kabeneran Pak RT aya di imah. Kalacat harita unggah katepas di sanghareupan ku pribumi. Aya naon bibi? Siga nu dinesna keur ieu teh? Pak RT nanya bari jeung heran teu ngarti nempo Bisarmi nu geus saged jiga rek miang. Pak RT abdi teh bade titip rorompok we margi teu aya nu nungguan.
pun anak tos hampir sabulan lunta ka kota nepi ka kiwari can aya bejana. Tayeuna ku abdi bade disusul manawi aya milik bisa tepung. Sakitu maksad abdi teh Pak RT. Cek Bisarmi tatag nyaritana. Sabab hatena Gus Buleud rek miang bae ka kota. Nya mah atuh ari kitu mah kukuring baris ditalingakeun. Tapi rek naon tujuan bibi nu sanyana narek nyusul rojali atawa rek usaha? Bade usaha we bari nyusul pun anak Pak RT. Nya syukur atuh beral atuh ari geus Buleud hate mah. Ngan kade ulah kamalinaannya mun geus tepung jeung anak buru-buru balik deui atawa balik heula pikeun nempo imah. Sabab kuring mah bisa terus-terusan nalingakeun imah da loba pagawean sejen. Pokona mah ulah kadalon-alon sing inget ka lemah cai. Tah sakitu we amanat ti kuring. Boga ongkos henteu bibi teh? Cek Pak RT bari neuteub jiga nu surti. Kana kaayaan Bisarmi nu memang paroman alum ngandung kabingung. Kalarasan teu gaduh pisan abdi teh nanging moal kahalangan ku teu gaduh artos. Bade ngeureuyeuh we leumpang manawi dugi ka kota datos teu patos tebih atuh teu hilap abdi ngahaturkeun nuhun kana amanat Pak RT nu sakitu saena. Nya syukur atuh ari katarima ye keur nambahan ongkos lumayan ye atawa keur meuli cai di jalan. Pak RT mikeun duit ratusan tilu lamar ku Bisarmi di tampanan bari nyebut nuhun sababaraha kali. Sanggeus rengse amitan ka Pak RT tuluy Bisarmi ini langsung ngajugjug ka Sumedang. Tapi kaburu waktosna seep para mitra sadaya dugi ka dewe.